sahaja makin cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban lebaran kamari lebaran Idul Fitri memeh kurban Idul Fitri dewek eta rek ngawayang ka pamanukan harita teh kok bayangkeun itu patok besi hai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu mogok mobil teh mangkaning di dinya teh geus jam 7 bisa kumaha jam datang 7 puting rek datang wah si teh pasti kaburitan mobil di kitu di kitu teh hirup pasti aing dibaeudan kuno hajat buat yang dipotong eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kaputingan pisan joy rei wayang ngising sok segala karasa apa aing ngising ka itu kaloba kasusukan ini aing lumpat can nepi kasusukan geus mereja manten kana calana kuat ai sugan aing pihituteun baru diheujeunkeun ai borojo teh sarerea biji sarombongan ai berete kabeh datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna da geuleut atuh aing teh teu make kolor aing geus bebersih aing make deui calana panjang aing ngasupkeun cokor sukuna saku kakait saku calana ku jempol barawak we atuh saku teh jadi molongo naik ka tongoh di mobil anger teh hirup wah tuh ku tadi kieu teh makaning mobil bus pararinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun aya dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pas sedek atuh komo lebaran teh alah nyaeta dina raraga arus uih harus balik ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya di luhur aya nu ngajajar teh ge maruntang aya beusi aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang supir mah ditinggalkeun ku aing aing kana bus dan nyata sieun kaputingan teh sieun kaputingan tanggung jawab nah eta mah euy tahu Kang copet makaning awewe copet teh yo sulusup teh kana saku teh nyaho saku aing teh molongo bari jeung teh di kolor pan aing teh jokap teh kana bobogaan aing eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu ada kasingna jeung HP teh ngenyod kasingna leueun direret ku aing awewe wah didengkekeun leungeunna teh ku aing kak sok sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet mending cook nyameureun copet teh mending nyoo geunah we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler aduh ampun batur geus turun teh menena anu leuleus alah ditanya tuh copetna Kang lah ajaan Kang rupa-rupa eta mah datang ka pamanukan kebeneran euy naon Kang keur pelebah ijab kabul ya aku bajam kabul naik kedek ka panggung caritana geus pidato kembang gadung torok-tok we ngawayang aya pek teh aya nu mukakeun lamak salamak nu kieu padahal si goreng copet teh anu awewe kumaha namprak aing bayar anjing beta bayaran Kang aing ini era teh aing teh bukakeun pana kabayang rupa-rupa pengalaman eta teh ayep sinen nyerengeh we harita
lain lagi ya kan lain eta sinen nah, lagi ayeuna mah ngarora kene sinen teh nu karolot aja nama geus pangsiun ayeuna mah kalalar kan kadaluarsa itu geus dihina ku urang Majalengka dina aku mah cerita tah heeh Pada sinen mah dina luhur panggung mah rada mencerang meusan rada geulis heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh geus wedakna di si beungetan aya di kadipaten pan dina lampu stopan di dinya truk teh eureun dinya da lampu beureum eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen aku mati sinen kenunutan atuh geuning sinen age meuni peot heeh ampun eta beungeutna meuni jiga Manalika alah susuna ge meuni lepet era eta gede kudu ngarora susuna ge sari dengka bae sarua we sinen ge sok hitut ya osok gitu ngan ai hitut dalang tara kadenge nah tara waktara kadenge kumaha da hitut dalang sok dihijikeun jeung kecerek ai merangkeun teh tengah heujeun dut cerek kadang-kadang heula hitut oh jadi nyaw-nyaw bau ai sinen mah hitut teh ngageber nah geraku nah ieu beri kawas susah oh da diukna emok meureun eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keuneng nya kapaksa saseleke ka hareup di hareup aya baligo kadupak aduh ampun itu teh kawas sedih harunya mah anu balik ti Lampung di Sumatera aki-aki mangkaning meureun geus neang anakna ti Lampung da jauh lempangna ge ditarungtun cucu tun ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri di Bangkauhuni teh geuning ka Merak numpak kapal cai labuhan atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut kala luar tah ngajajar dina dek teh awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut bari ningali cumi-cumi catur ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit wing kumaha si horeng kantongna ragrag ka laut walah tulung itu kantong kuring makaning duit 10 juta jangan surat-surat saha nu bisa nyokot nulungan pek cenah duitna 5 juta ewang jeung kuring saha nurek nulungan da atuh saurang jeung modaran maneh ka laut mah kadang dikerebek atuh heeh wah jadi eta pisan euy jejer teh pisan awewe hayang aya nulungan da eueuh atuh eta surat cerai nah eta mah aki-aki saurang jeung gajleng gejebur kecepok karonjang eta kabeneran kantongna teh udah kantong awewe gor we surak eta jelema di luhur wah jagoan aki-aki pada muji eta mah pagawe kapal ngabring ngalungkeun tambang bleng kabeneran di Karawe tambang teh ku si aki bakuning atuh diangkat ka luhur teh gor we salamet curak sararea awewe lalaki hidup aki hidup aki jagoan urang Banten orang Banten pan urang mah lamun dipuji teh atoh ieu mah aki-aki baketut lemek teh nyari panon beureum anak pedah naon abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog dipesat eta bedog set eta jelema mah anger we hidup aki muji hidup aki jagoan mate malna si aki eta si aki bari bedog di kieu-kieu montong hidup-hidupan sia goblok sok ngomong sia aku sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi juga teh jagoan
si goreng aya nu nyuntrukeun soak meureun lain jagoan pemain diturunkeun lahir untung aki-aki teh trauma ge luar biasa eta kejadiannya euy di dunia aya wae Kang atos aki atos cuk awewe nu bari mawa duit 5 juta mangga ieu Kang Aki Kang jajan kadekeun anjing butuh aya ku duit mah bari dijamret tina leungeuna alah ampun datang teh ka lemur eta si Aki kumaha teh Kang geus ka lembur makanya imahna teh nengang nih bae dituun kebon jati si Nini eta boga duit meni jigrah atau hayang laptop cenah si Nini kawan subisa wae Aki cenah isuk marek meuli laptop Nini teh heueuh cenangan kade cikurna cing loba marukana meureun lote alah di imah duaane penduduk teh si Nini jeung si Aki pantes hujan ngaririncik pantes imah nengang imah jauh di Sumatera ayo anak peledug si Aki udud kolobot si Nini nyepah kabulae semua digigir ucing budug si Aki eta merong bari udud teh ka si Nini ai merong teh kana susuna cangkilang susuna geus siga giribig butut teh seukeut merong teh meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa ngomong naon maneh teh Hasan Hasan ngaranna tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut aduh ih lain sih sabenerna aing teh geus 32 tahun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kira na daek maneh sih baru sia teh hayangnya sugan teh aing wae nu kitu teh sarwana duana ge hayang ampun si orang Pak Esi teh hayu atuh wah atuh eta si Aki diajak ku si Nini asa menang jalan diridig si Nini dijingjing bawa ka kamar wah acal ucul gor caritana gatrik eta si Nini nepi ka ngejerit atuh ngajerit kumaha ya Kang sia Hasan naon sia teh meuning ngajerit kawas gadis we ABG lain aing mah kaget Hasan kaget naon eta bobogaan sia bet jadi gede kitu ih lain gede goblok nilep geuning teh aduh aing nilep jadi 3 atuh puguh we ngagunuk aing nafsu gede bener teh nafsu gede barang ampun barang teu kuat teh si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar euri akar jame wah akar-akarane digodog tak ku si Nini jeung nog meuri tah inuman tak ku sia kanya ari aya keneh ka hayang inuman teh saminggu saking inuman eta dijabah teh geus saminggu jo pudeg-deg teh wah nepi ka ngebeling atuh jadi ayeuna mah sia Nini tenyo nyaring dulu alah wae dulu hayu atuh hayu wah gor carita nanyaan ini mah gatrik mumpung pergel kana sula ai basa eta mah pan si Nini nu ngajerit ayeuna mah si Aki nu ngoceak kumaha teh alah si Aisy make irek sia teh hese dulu lain hese goblok sia teu apik naon eta samping milu ka jero atuh sia aduh ampun lain meuni teh terapi
mun urang mah tong rurusuhan euy. Mun teh terapti teuing atuh. Ampun aya pihak katilu milu. Ya katilu anu ngaganggu. Heuh, urang Sunda mah kitu cara wokah nih dongengna teh. Eta cawoka teh rame urang Sunda. Alhamdulillah Gusti, anu penting mah hiburan urang teh bisa seurinya. Bisa seuri bunga kan. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari naon kan? cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun da leutik paku payung mah. Ngan paku payungna keur naplok dina tembok. Atuh sarua aja katingang temboknya. Tidak teuing. Ada. Oh, aya hansip euy. Naon Kang? Hansip aya naon? Hansip jago tembak. Waduh. Jago tembak kumaha? Nembak curug eta nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kana tarang. Ya pae nama kana tarang Gitu. Eta mah pikirnya ku jilaing. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang, neangan dunungan deuk teh euy. tapi tos Juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan ku garwana. Cing cenah sugane atuh teangan akang cenah anak kaula. tangtos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Da yakin pira-piraku cenah anak kaula kudu anjing mah lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cenah ngagoar sora jelema. Jadi Juragan Arjuna teh penasaran itu. Ajeuna teh. Oh. Alah. Ampun teuing. Pinas ti kersah yang tumampara. Doh, iya ge. Barang